Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, dina hiji kasempatan ieu abdi sarencangan abdi bade ngawawancara salah sahiji pedagang anu aya di Desa Talun, khususnya Talun Kidul. Pedagang nuku abdi bade diwawancara teh nyaeta pedagang tahu. Smooth like butter, like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Assalamualaikum Ibu, sateacana punten bilih abdi sarencangan ngawanggal waktosna. Abdi sareng rencangan ti SMKN 2 Sumedang, nami abdi Dwi Aulia Rahmatunisa sareng rencangan abdi Retinur di Pasihan Pancen bahasa tugas pikeun ngawawancara. Pamit tiasa mah abdi sareng rencangan bade ngajantenkeun Ibu janten narasumberna. Tiasa Ibu. Tiasa. Hatur nuhun Bu, abdi sateacana ngawawancara punten sareng Ibu saha namina? Ibu Sri. Nuhun Ibu teh sabaraha lami jualan tahu ieu? 4 tahun. Berapa tahun? Oh, tos lami. Tos lami. Kumaha ngawitana dagang tahu ieu teh? Ngawitana nyata aya deui Padamelan. Tadi nama si Icalan meuli mie ayam naon lantaran pas bade Covid aya rencana ngaya tahu. Naon bentenna usaha mie ayam sareng tahu? Mie ayam mah posisina ti 0. Kedah nya ngadamel ti 0 dibungkus sagala ai tahu mah cuman siap bahan-bahan mentahna hungkul. Pami harga saporsina sabaraha Ibu? Ya? Harga saporsi? Saporti aya 5.000 sareng 10. Kinten-kinten sabaraha kanggo modal awalna Ibu buka usaha? 500.000 Atau kumplit sadayana? Modal mentahna hungkul ai parabotna teu kaetang gitu nya. Mohon 500 langkung mohon ya. Gitu. Naon nu bae susah senengna icalan tahu teh Bu? Susah senengna icalan tahu. Susah senengna nya senengna cepet habis, susahna pas dikasih musim hujan. Da kirang ya Ibu. Da kirang gitu tah. Ai usum haloda mah nya insyaallah gitu saet wae musim hujan mah rada hese gitu. Di mana Ibu meser keperluan bahan-bahan kanggo icalan tahu? Caket warung caket we gitu. Di pasar-pasar Sumedang. Pasar-pasar gitu nya toko-toko glosiran gitu bahan-bahan nama. Ti tabuh sabaraha wae Ibu icalan? Ibu mah icalan ti tabuh 3 dugi ka Isya paling oge. Pami omset sa dintenna sabaraha panginten? Ayeuna mah palingnya 4 ancak. Ayeuna mah nujunya sesah lah gitu ayeuna mah gitu. Ya kapungkur-pungkur mah dugi ka 6 ka 7 dugi gitu kapungkur mah. Semenjak Covid ngan kiat 3 4 kiatna rada kirang gitu. Sapertosna tos cekapnya. Hatur nuhun Ibu punten ngawanggal waktosna. Sami-sami. Bilih aya kalepatan tina proses ngawancara abdi sareng rencangan da dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.